Anu kadua iman masum, kadua iman masum. Iman saha? Iman para nabi, iman para rasul. Iman masum disebut. Anu lingranana yazidu wala yanqusu. Nereke kadar teh menguat anti melemah. Gitu. Dibuktikan para nabi, para rasul anu dipaparin iman masum laku lampahna. Gerak-gerikna timiti menit, timiti detik hingga menit nepikeun ka jam nepi ka poe daya ngalih wajibina mangsa unur minggu datang bulan nereka jeung nereka kahadianana kahadian para nabi jeung poe ayeuna poeuna ningkat poeuna jeung poe sukan leuwih loba umpama ditingali tina padamalan para nabi nah pangna nereka sabab nabi mah teu kacampuran ku makruh teu kacampuran ku subhat kamu haram nu dipidamana wajib sunat anu wenang keur nabi kelasna bisa wae jadi wajib bisa wae jadi sunat mangkana nabi nu wenang wae di pilihan contoh di pilihan lamun barang tuang teu sakur-sakur nu wenang ku nabi dituang nepi ka tu sabab di pilihanana teu sagala nu wenang dituang nabi mah nu mana wae oge teu aya nabi anu wareg nabi mah nu mana wae teu aya nabi anu wareg nabi mah sadayana ge lalapar. Nabi Yusuf sekretaris negara kunci kabeungharan aya dina kunci mantenna tapi kunaon lapar wae dicaroskeun teh nepi ka aya nu protes nah ari salira Nabi Yusuf ongkoh wae jadi sekretaris negara kekayaan sakarajaan aya di salira tapi kunaon lapar wae jawab Nabi Yusuf kumaha atuh lamun kaula abong-abong nyekal kakawasan harta negara kaula seubeuk rek iraha inget ka masyarakat jalma-jalma leutik anu korek-korek cok urang di urang ke mata kaya bantuan bansos murnya tina inget teh teh ngan hanya kalau can sararea akeun bae sia teh dapat tilawil mahfudna meureun teh kabagean teh masuk ke kolonok tuh kabagean teh wah tilawil mahfudna aya kieu perbandinganana urang kamari di Narbokasan aya vaksinnya aya naon cai wapak jeung surat yasin vaksin urang mah cai wapak jeung surat yasin teh vaksin naon tujuanna teh keur ngajaga ngaraksa balahi nu diturunkeun ku Allah di Narboka 120.000 diturunkeun ti Lauhul Mahfuz ka Baitul Izzah dirinya dikecer punten ari balahi 120.000 seeutik loba saha loba loba lah kae lah nanya eta 120.000 teh keur urang Dandir Bungkul keur urang Desa Sukamaju keur urang Kecamatan Sukalarang keur urang Kabupaten Sukabumi keur urang Jawa Barat keur urang NKRI atau keur satu gebing langit satanggarak ning jagat sedegat keur satu gebing langit satanggarak ning oh nyoy nu visual aya nu nyeri beuteung nu nyeri hate aya nah ali biji dua eta sok sugan anu nyeri cangkeng sorana nyeri cangkeng teu teu lolobana mah nu teh nyeri cangkeng anu dating nu sagala rupa balahi saeutik teu kabagian sarere atau teu kula teu kabagian balahi atau teu beda jeung bansos ge saeutik mata teu kabagian sarere bedana teh saeutik jangan teu kabagian bansos mamak teu bagian balahi mah atau tak kitu ya dina naon cenah mengkolan teh teh malaikat teh naon teh iman masum aya malaikat silaing mah iman masum para nabi iman masum ganti wancipina mangsa unur minggu datang bulan nerekel kahadeanana ningkat kamuliaan nah dibuktikeun nabi mah midamelna wajib sunat makruh jauh syubhat haram sumawana nu wenang keur nabi bisa jadi wajib bisa jadi sunat mangkana lolobana para nabi mah patuanganana lapar oro-oro kangjeng nabi nu teu telah sohor seueur hartana seueur ajisna Nabi Yusuf wae ge lapar saseringna kangjeng Nabi lamun lapar patuangan diganjal kunaon ku batu lamun urang kejo can asak atau can aya sangu diganjal beusteuing galain ku batu kunaon atuh pan urang mah nu ngaran lain kejo mah ganjal pisang genep ganjal bala-bala 3 ganjal malah jeung leupet 2 ganjel we nembe ka beak wajilu abi mau api ka wajilu surabili mah ciko pisang lebar ganjel disebutna
Tapi beda nanti dah seetik itu jeung Nabi. Seetik beda nanti. Hadina tuang hatina Nabi mah menahan make sering lapar. Tuangna Nabi mah salit. Ari urang mah salit tuang. Nabi mah tuangna saat salit. Urang mah salit tuang. Lamun pantes dibahasa kasarkeun ka Nabi mah dahar saeutik, urang mah saeutik dahar. Oh, paingan atuh. Ari urang minang laparna, minang seubeuhna. Gitu minang seubeuh. Beh dituna urang mah. Boro-boro mun anu kasebut wenang. Da makruh ge kadang-kadang dilegup atuh. Nu subhat didahar. Nu haram sakali-kali jar gitu. Tapi kayak bahasa halal haram hantem. Gunuk asal ngagunuk dicapluk, betul belentuh. Pantes nah lain iman mak. Nabi mah iman mas.